Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa, abdi Disyananda Aurelia nu bade ngiringan anjeun dina program warta dinten ieu. Wilujeng sumping di bewara panganyarna anu bakal nyangking informasi penting ti jero nagri sareng mancanagri. Pamarentah Indonesia nyiapkeun evakuasi 15 warga negara Indonesia ti Iran alatan kaayaan keamanan di wewengkon Timur Tengah anu beuki tegang. Numutkeun keterangan ti Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, langkah evakuasi ieu dilaksanakeun sanggeus aya pamenta sacara sukarela ti 15 WNI anu ayeuna di Teheran, Iran. Kusabab rohangan udara di Iran masih ditutup. Rencana evakuasi bakal ngalangkungan jalur darat heula ka Baku, Azerbaijan. Perjalanan darat ieu diperkirakeun nyokot waktu sakitar 10 jam. Samemeh para WNI tiasa neruskeun hiber ka Indonesia. Pamarentah oge mastikeun yen sagala keperluan logistik sareng kasehatan WNI anu bade dievakuasi parantos dipersiapkeun kalayan taliti. Sedengkeun WNI sejen di sababaraha negara Timur Tengah can aya anu ngadamel pamenta pikeun dievakuasi. Kasalamatan WNI di luar negeri tetep janten prioritas utama pamarentah serta kaayaan internasional anu dipantau secara saksama. Kitu bewara anu tiasa kami sampaikeun dinten ieu. Tetep waspada sarta turutan informasi resmi kanggo update salajengna. Hatur nuhun parantos nyaksian. Wilujeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.